Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direnana dipika hormat sing goreng ibu bahasa Sunda Maulida sana teman-teman sadaya. Nuhunkeun waktosna kanggo abdi ngawalkeun rancangan biantara. Para hadirin dinten ieu sim kuring bade ngadugikeun sakiring perkawis pentingna nyiar ilmu. Ilmu penting pikeun manusia. Ayeuna pangaweruh bakal ngajadikeun urang leuwih pinter jeung ahli dina loba hal. Ilmu oge bisa mantuan urang ngajawab masalah hirup. Ku kituna ulang mate sandiri nulikeun naengan pangaweruh. Kembangkeun cakrawala anjeun ngalangkungan wates kagiatan diajar di kelas. Anjeun tiasa diajar sagala rupa hal nu ngarojong kahirupan saperti masak, tani, jeung saterusna. Luangkeun oge waktu maca buku, koran, internet, atawa majalah. Ieu bakal leuwih hade tinimbang membuang waktu muka hal anu teu penting pisan di internet. Utamana upami anjeun ngan ukur niteunan sarena ngatoskeun kahirupan batur. Salian ti eta, urang oge bisa nandangkeun pangaweruh tina diskusi jeung baraya, babaturan atawa kolot. Aya seueur palajaran anu tiasa urang cokot tina pangaweruh sareng pangalaman batur. Ku alatan eta, mangpaatkeun waktos anu eta pikeun diajar. Tong kaduhuna engke sabab geus ngalakukeun hiji hal anu sia-sia. Sakitu biantara singkat abdi enjing. Hapunten bila aya kecap anu nyinggung. Hatur nuhun pisan kana paratosanna sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.